Margi kitu nyuhunkeun diwalem endah kusadayana. Mesel asin saparapat dibagi-bagi ka warga. Hadirin nu aya di tempat mugia janten ahli sawarga. Amin ya rabbal alamin. Sampurasun. Anu kalintang dipika hormat Bapak miwah Ibu Girang Pangajen, Bapak Ibu guru hormat dan simkuring, oge sadaya nu hadir di ieu tempat. Langkung tipayun muji syukur ka Gusti Nu Maha Agung, urang tiasa riung pulung dina kaayaan mulus rahayu. Sholawat miwah salam kanggo Rasul pinunjul, mugia syafaatna dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya robbal alamin. Hadirin hormat dan simkuring, dina ieu waktos simkuring seja ngaduikeun biantara kalayan ngabantuan tema Hari Pendidikan. Nanging sarta acana bade tamada ka wargi sadaya. Neda ampun paralun bilih aya anu luhung kaluhuran si hapunten anu kasuhun. Margi saestuna simkuring miskin ku pangarti, malarat ku pangabisa rumaos teu bodo-bodo acan. Hadirin hormatan simkuring, naon margina Hari Pendidikan teh ditetepkeun dina tanggal 2 Mei. Salaresna eta teh tanggal kalahiran salah saurang tokoh pendidikan nu aya di Indonesia anu katelahna Ki Hajar Dewanta. Maksadna kangge pangemut kana jasa-jasa anjeunna dina ngaronjatkeun pendidikan di nagara urang, nyatana Indonesia. Sapertos anu kauning aku urang sadayana, rehna masalah pendidikan teh mangumpikeun hiji hal anu kacida pentingna keur urang, utamana pamuda-pamudi tunas bangsa. Pendidikan teh merupakan pilar penting keur kahirupan urang, sabab sakumna jalma anu berpendidikan bakal pinanggih jeung kabagjaan. Hadirin hormatan simkuring, pami ku urang sadayana dilenyepan dikawit zaman kapungkur dugi ka ayeuna tos seueur pisan parobihan dina sagala widang, kitu deui dina widang pendidikan. Kurikulum ge tos sababaraha kali gentos, nanging sanaos kitu teu kenging janten panghalang kanggo urang dina nyiapkeun tur nyiptakeun putra-putri urang salaku sirup atanapi generasi penerus di zaman anu bade dongkap. Cobi emutan ku urang sadayana. Di tengah-tengah majuna teknologi, kumaha upami putra-putri urang henteu dibekalan ku pangarti, tangtosna ge bakal sagala kakantur. Sajabat eta, pendidikan teh mangrupakeun media pikeun nyiar ilmu jeung nyiar pangarti. Pendidikan teh mangrupakeun wasilah pikeun nyuprih ilmu anu mangpaat keur diri oge mangpaat keur umat. Seueur pisan kautamaanana pikeun jalma anu berpendidikan. Salah sahijina Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal ngangkat harkat darajat jalma anu berilmu. Hadirin hormatan simkuring, dina ieu kesempatan oge priyogi simkuring dugekeun tujuan pendidikan nasional. Di antawisna nyaeta anu kahiji ningkatkeun katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala, nyaeta ngajalankeun sagala parentahna, ngajauhan sagala anu dilarangna. Anu kadua ningkatkeun kacerdasan jeung katarampilan bangsa anu saluyu jeung bakat tabiat nu aya di diri urang sadaya. Anu katilu mere didikan jeung atikan ku budi pakerti anu pinuji. Anu kaopat muatkeun kapribadian anu mandiri, nurutkeun kaedah-kaedah nu aya dina Pancasila jeung Undang-Undang Dasar 1945.